Hehehe. Ayo urang sisindiran. Ayo. Hei. Ayo urang sisindiran. Kini kuang belekok di sisi pagar. Nini nuju tuang dibekok lagi jeger. Jalan meli pandan, tong poho meli furnitur, tong sok hayang nunurutan, komo ka budaya batur. Naon sih? Naon sih? Pagawe teh haben we nonton Korea. Hari budaya sorangan dibawakeun. Jika ada 5 karasa pisan segerna. Sok ame kasifat jalma nu sok ngarasa pang benerna ih. Lain gitu. Bahasa Sunda teh talur urang, jati diri bangsa. Amun lain ku arurang, kusaha deui. Nya sok atuh kumaneh. Pan maneh ge orang Sunda, arurang sebagai orang Sunda kudu ngamulai kana bahasa Sunda. Ameh naon tateh? Isuk-isuk kata laga, tempoho make calana. Budaya kudu dijaga, meh aya nu nuruskeunana. Karek tempo deui kemari ke pasar wae tapi anjeun mah sok buru-buru ini wae ke pasar mali bawang disimpan tina kantong biru di kamari ngan papasan hungkul anjeun mah meuni hese ngajak ngobrol kitu. Oh iya ajarin kan sok bingung ada yang ngamimikiran ngobrol teh ke kebon mau pacul mulangna mau pare mun aya nu sok dipikiran papasan sok ukur jadi melongai. Padahal mah baheula urang loba carita tapi kan kapoho waktu ngalesuluh kasih si leuweung kapanggih buah loa di kamar ngan kapanggih hungkul anjeun masih nikah hungkul Lain ningkahan atuh terus naon atuh ngan sieun anjeun geus nyaman ngobrol jeung kuring kawalungan mau jala mulangna mau hurag si loba omongan nu salah tungtungna malah jadi ngejauh. Ari mah teu nyaman mah mau nyampeurkeun ka taman ngali bulan caangna tepikeun ka jalan mun ayeuna panggih deui urang ngobrol salih lempang yuk hayu tapi jadi sih sok aya di sawah ini permantuan emak malah pare kayak gitu ayo mah ieu rek ningali saya di sawah hijau pisannya ini ka sawah mau caping balikna mau paigalana mungkin baik hidup tantang itu pilih aja tiasa wae nya sindiran teh tapi harusnya urang teh kudu pilih akur kumaha namun teh utang belum minta mah kalau mau mentah di lembur aya bangkong di sisi balong cayeuna heran ka tembong lauk ulah sok pesepeur yugo diajar lagi sangkan teu bodoh nya eta teh nyindir sasaha teu nyindir sasaha kan bisa ukur panginna buhun jabani ujangan ayeuna mah budak itu teh harus kurangkan HP tiba-tiba mantuan kolot nya padahal gawe di sawah mah manfaatna biasa rajin sareng diajar sabar isuk-isuk ini teh rumah mau pacul jeung bibit pare lamun kieu hayang mulia kudu juga kumaha bagawe kae pisan eta si sindiran teh geuning nuhun ari ningali sawah karoneng kieu teh bunga kana HP nuhunnya sabab eta teh usaha urang sorangan pasawah ningali bari tumpat gancang ka jero leuweung sok kumaha saeutik kudu semangat dina kahirupan terus ieu kan jalma anu rajin mah sangku hidupna bakal sae mohon mugi ayeuna panenna seueur amin mugi keluarga di dieu sadanana bagja tur bahagia Kakabon petik kacang, hilap mawarantang. Aya nu sok seri sorangan lamun si anjeunna datang. Aya kembang di sisi jalan, warna bodas jeung beureum. Ya kumaha atuh lamun aya perasaan, da hate mah teu bisa dibendung. Hani, ade mana teh kunaon lamun aya si itu ngalewat teh sok seri sorangan. Ih, tenang naon atuh, ngan asa beda we lamun aya si itu mah.
temungkir di kamari ge anu diomong teh si eta we si eta. Kumaha atuh asa resep tapi sieun itu terus balik. Coba we deketan heula bawa si itu ge boga rasa nu sarua. Hehe, bener oge nya. Ih, tapi ulah dibeja-beja ka sasanya. Isi. Tunduk pisannya meni lapisan ngaduan balik guru tebat eueuh salah sarua urang ge tunduk geus lah mending sare we yuk. Kalah kasare matakna mun geus beuting teh tong main game wae. Tadinya urang maca buku terus manggih tatarucingan sisindiran kieu ya cek basana mah. Meli kupat meli tahu dituangna di luhur batu. Mun hideuk hayang tahu kudu getol maca buku. Dangukeun tong malah sare wae. Alah, ampun ja, karek di jampos di si papatahan. Tapi asapa eta teh hebatan mana bisa langsung apal kitu. Urang ge aya sia ieu mah cocok pisan jalur urang keur ngariung kieu ya dangukeun nya sepanjang jalan soreang mau weleh di aspalan sepanjang ulang benderang mau weleh silih ingetan tah maksudnya kan urang geus deket ya kita jadi kudu silih pikaheman. Wah, nah harebatan kieu silih patembal-tembal urang ge aya ieu hiji. Aya mari dina pupuk ada bakatul nasir sama darah sakit lamun tugas nulis can betul. Tah eta mah sarua da kayaan anu ayeuna kumaha tugas nulis can beres. Eta mah lain sisindiran pik, eta mah ngaranna curhat, tapi bener ngomongkeun tugas. Urang ge kudu inget ka kolot di imah nih teu males. Mawa ember ka walungan, nyiuk cai keur si emak, tong sok loba kaulinan bisihan jakal ke kolot mah. Tah bener pisan ja, batan urang ulin jeung tuduh di kelas mending urang manfaatkeun waktu sing kelas sagala urusan. Kakulon mapay jalan aspal mau munding keur ka sawah, mun urang boga bekal akal, hirup moal manggih ka susah. Ya oge sih, sabari ngadaguan bel beres, urang aya hiji deui ya. Samping jangkrik dina pagar, puncatna ka luhur bini, mun urang hayang pinter, kudu diajar si bener. Mantap, geus lah ayeuna batan kalah ngawangkong wae, mendingan mah buka buku, ngerjakeun bebarengan, mengke pentingna bisa main game deui pik. Ayo, ngerjakeun yuk. Ayeuna kumaha tugas nulis can beres. Kalah kasare. Gimana jadi acting ya? Dengan ada guan bel. Dan pik eta mah ngaranna Asal mana? Ya, masa bulannya duit toko mana diinjem kira harus dibalikan deui urang geus ngadaguan 2 minggu. Aduh sep duit teh ieu euy di ATM keneh sinyalna teh di kamar teh butut wae isuk alah isuk kamar uing nempas terus maneh keur ngopi tempat mewah gaya we siga bos ari ditagih malah nyalakeun sinyal dengekeun ya kaji caleng ka beli gedang cepokok ngawara gaji gaya elit loba hutang nah batur kudu ngarti bener aya pas minjem asa wani ieu dengekeun meuli cangkir ka Cikini balikna mawara gaji tari nginjem asa wani pas ditagih loba janji kela tong nuduh heula atuh kamari teh ka KP teh dipangmayarkeun ku babaturan ya urang aya balasan ya meuli surabi ka si emang balikna kahujanan lain embung mayar hutan tapi duitnya dipakai jajan. Nah pan malah ngaku gara duitnya dipakai jajan geus lah rap tong loba badami sita we HP-na geus kadegan sampai mana yang jadi jaminan ya Allah poe ieu kieu teuing kamari geus di sapeda Asli.
atuh ai gitu mah kan orang masuk kameng. Nyak ulah banget asli anu. Ya geus satu. Ya atuh. Ya. Kunaon dengan ulang tarik kieu? Ngapalkeun apa-apa. Ngapalkeun naon atuh? Kan si bapak masak durian, si mama mah beli kentang, tak kedelik ujian, hati asa tenang. Pantesan atuh teu tenang kitu, mata ulang tarik merenya ka pasar meuli durian, teu hilap buah dalima, sakedeung deui ujian, kudu getol diajarna. Ya nya, kudu getol, pantesan nih ulang tarik kitu wajib. Ayo, katakan ada gitu. Paman serius gitu ninggalin tengah tadi asa teu eureun-eureun. Ih baby mah orang teh yang katinggali geulis sakali-kali mah. Nah emang anu salah kitu. Teu salah sih. Kan ya abi mah boga sisindiran yang epanya. Aya listrik di masjid cangna ka mana-mana. Aya istri jangan alit hanjakal jarang mandina. Leuh maneh mah tega nyebutkeun ka urang jarang mandi. Kieu-kieu ge sengit kembang beb. Mere atuh pa emang bener sih mana mah geulis. Kan kade kana poho mandi mah. Heueuh aslina mah urang mandi da. Tah dengekeun balosana ti urang. Nu keur maneh nu sok loba gaya. Itu wayang, ieu wayang, teu kawas wayang Arjuna, ieu hayang, itu hayang. Teu kawas hayang kadinya. Waduh, maksudnya orang teh yang sagala hayang gitu. Tapi bener sih hayang sagala dibeli. Ngan can aya duit mah. Matakna beb tong sok loba gaya teuing, mending ayeuna marang jajan seblak, urang nu neraktir. Asik kayu atuh. Ari geus ditraktir kitu mah maneh teh jadi sobat panggeulisna. Loba pisannya nu ngalewas kita tadi. Heueuh, loba pisan aya loba pisan. Itu tinggali nu make jaket hidung. Oh, nu mana itu nu jeung babadana nu jangkung? Eta. Lumayan lah. Ka pasar balik ka dondong. Ulang narik meuli salak, enggal ninggali nu ganteng langsung ka godang adana. Atuh da urang marasep. Soalna misalna ninggali laki ganteng teh asa cenghar panon teh. Udah para maneh mah teu bisa lepas ti lalaki nu kasep. Ih, tibatan maneh atuh kakebon dek metik jambu. Mulana rek moal duren. Aya nu geus pegat jematan tapi can pegatnya anan. Ih, biasa we ngobrol mah. Mun biasa mah moal cetan keneh. Geus kalau nyindir balik.